Jadi kitunya yang Jaya Perkasa teh nyata kapunggul teh pati di kerajaan Pedangaran nyata patina Prabu Sanusi. Kumaha silsilahna sejarahna leuwih lanjutna kurang langsung ke ahlinya. Karena saya di simpulin pas ngadatangkeun ahli olahraga sejarah artinya sejarah lembur kumaha. Eta sejarah eta lah pokoknya. Dengan bohong. Haji Hasan. Nah, orang kawitannya dengan Haji Hasan, supaya oke, bulan kan mulai oke jadi ayat celing gitu kan, ya gitu kan. Maka Kang Haji kumaha aja sejarah ada. Kongres Ngawangkong teu beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Tepang di acara Kongres Ngawangkong teu beres-beres. Dina channel Burahol FM anu eusina Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa tepang deui naon tampok jonghok tepang wajah dina udara dina YouTube media YouTube nya alhamdulillah simkuring sadaya di dieu aya dina kaayaan sehat walafiat gitunya lahir batin. Alhamdulillah sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat sosial. Karasan dina dangat ayeuna sapatos biasa simkuring di rancangan kanca mitra Burahol MM anu tos teu bireut deui di pali katuh simkuring golongan katuh golongan kanan anu sarieun ku pamajikan ya Kang Asep Tenang Rancak Akril di balik kenca ya golongan anu teu sieun ku pamajikan tapi cenah eta oge dititah pamajikan golongan disieun tapi dititah pamajikan ya haji asal sekarang Abang Toi di palihan Kulon Bantennya satu jadi Banten berapa Banten Makar di Papua begitu janji apa Alhamdulillah lain kita kieu kamari teh simkuring teh ke yang biasa bari santai ngawangkong gitunya bari ngarokok ngopi itu sadar yang jauh-jauh ngobrolkeun masalah silsilah naon teh kerajaan anu aya di Tatar Sunda di Kawitang kan Pajajaran Tarumanagara Pajajaran lalu Pakuan terus Sumedang Larang di kayak ngobrolkan eta Cimanggung Cimanggung aya kerajaan itu kerajaan naon wah nih sakit ada ya sejarah kudu itu tanggung jawab nah gitu jadi ujung-ujung aja ngerucut gitu kan udah ngebahas sayangnya eta ngebahas Patih Sumedang Larang eta Patih Jaya Perkasa tapi nyebut oge Jaya Perkosa aya nyebut oge Eyang Jaya Perkasa aya nyebut oge Mbah Jaya Perkasa teu gitu nya ujung aya ngebahas eta hari pek aya celetuk teh di pali jiwa simkuring ada cerita ulang ngobrolkeun yang pas bulan mulut pas kebenaran ke bulan mulut salian ti bulan mulut jadi kudu bulan mulut kan ada kebenaran ke bulan mulut benar mengkul kebenaran ke bulan mulut orang bahasa perkawis yang Jaya Perkasa nya Patih Sumedang Larang Patihna Prabu Besan itu hari ngomong ke sejarah mau kudu ada
bener kan? Ya. Gitu. Sementara kan orang pegawainya heureuy gitu ya. Nggak bisa serius tapi keun. Baiknya tadi mah yang ngebahas versi batang kubus setelan versi. Kan terus apa posting BLN gitu. Nah yang versi orang munggu sorangan, dia opatan yang balik kan. Jauh ditagih. Jauh ditagih. Yang dahar. Nah gitu. Jadi gitunya yang jaya pernah teh nyata kapungkur teh pati di kerajaan Padangaran nyata patina Prabu Sanusi. Kumaha silsilahna sejarahna lebih lanjutna kurang langsung ke ahlinya. Kalau rasa di dia simpuling pas ngadatangkeun ahli olahraga itu sejarah artinya sejarah lembur kumaha. Eta sejarah eta lah pokoknya. Dengan doong. Haji Hasan. Nah, orang kawitannya dengan Haji Hasan, supaya brand kan mulai, jadi ayah cering gitu kan, ya gitu kan. Maka Kang Haji kumaha aja sejarah ada. Jadi kieu maksudnya, ya mah ieu geura naon teh disebutna teh pernyataan lah. Yen sim kuring mah lain ahli sejarah. Naon atuh ahli ujung. Ahli nganyuk teh. Ahli kasbon. Ahli DP. Biasa tahu aja. Jadi meureun pernah maca aya sabaraha sumber anu dibaca sabaraha literatur anu pas ngeunaan karena naon anu bieu ditanyakeun eta ngeunaan Patih Jayaperkosa. Dan memang dina sabaraha literatur aya nu nyebutkeun Jayaperkosa, aya nu nyebutkeun Raden Jayaperkasa gitu. Eta mah are nyebutkeun Raden Jayaperkosa meureunnan karena pelafalan orang Sunda zaman baheula. Tapi da masih kene di sabaraha wewengkon mah masih kene nyebutkeun masih kene gitu. Ya, terutama di Sumedang larangnya di wilayah Sumedang. Lamun ngeunaan sajarah nama eta teh jadi Patih Jayaperkasa teh satadina mah bisa disebutkan panglima perang di kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran anu di kerajaan itu raja pamungkas atau raja terakhir nyata Prabu Surya Kancana. Eta teh ieu rerehan Prabu Siliwangi. Nya Prabu Surya Kancana. Nah, habet disebut raja terakhir sebab pas dipimpin ku Prabu Surya Kancana Pajajaran kadese. Kadese ti tilu arah lah nya, ti wetan, ti kulon jeung ti kaler. Ti wetan ku Mataram, ti wetan ku Demak, Cirebon jeung sajabana. Ti kulonna ku Kesultanan Banten. Kerajaan Islam. Kepung. Oke, ari kapungkur eta tos Pajajaran tos kerajaan Islam atau tapi masih kerajaan Hindu Buddha? Masih kerajaan Hindu Buddha. Makanya di Maketak dikepung. Diislamkeun eta. Aya lagu cik kumaha laguna? Kumaha? Karena gini di laras melo. Nah gitu. Jat naon? Jati kaler. Jati kaler belah dieu artinya. Nah, jadi sebenarnya eta teh aya jadi saprak kerajaan kadese malah dina sabaraha buku anu kusin kuring pernah dibaca. Puseur kerajaan ge atawa dayeuh zaman harita disebutna nu tadina di daerah Bogor teh jadi pindah cenah ku raja teh dipindahkeun ka daerah Pandeglang. Sebab hayang nyoko kana kajayaan kerajaan Salakanagara. Jadi baheula bubuyutna teh samemeh jadi kerajaan Pajajaran teh kan sempat jadi kerajaan Sunda, sempat jadi kerajaan Sunda Galuh, sempat jadi kerajaan mundur sempat jadi kerajaan Tarumanagara gitu. Tarumanagara samemehna naon Salakanagara teh nyata anu di Pandeglang. Nah, ini barang ieu kadese teh ku rajana teh dipindahkeun lah cek paribasana ibu kota kerajaan puseur dayeuhna teh dipindahkeun ka Pandeglang. Sugan bisa nyokot di kejayaan zaman Salakanagara baheula. Tapi tetap angger kadese. Nah, tuntungna nepi ka
ngutus lah ieu opat panglima perang teh. Eta nu kahiji Jaya Perkasa, 2 Nangganan. Kayaknya kan sok langganan. Bukan. Eta mah langganan. Oh, langganan. Eta mah balanya. Bener. Ieu mah Nangganan. Kondang hapa atau terus Nangganan teh mun teu lepat mah kondang hapa atau terong peot gitu. Soalna aya terong peot, aya kondang hapa, Nangganan, Jaya Perkasa. Ya opat katalah nama opat Kandagalan teh disebutna teh. Eta panglima perang diutus ku Prabu Surya Kancana pikeun nyerenkeun tanda-tanda lambang kebesaran kerajaan Pajajaran. Di antaranya mahkota raja, mahkota prameswari, terus sabuk emas, kilat bahu, jeung sajabana. Pokoknya mah tanda-tanda kerajaan, legalitas macam orang mah, legalitas kerajaan Pajajaran. Heeh. Kemulan. Teu silokananta. apaan sih lu? Dan cenah kieu jig pasrahkeun ieu tanda-tanda legalitas kerajaan, mencegah tanda legalitas kerajaan. Dan masih kena aya turunan kerajaan Pajajaran teh di wetan nya ka Sumedang Larang. Jadi jig we hidup opatan kaditu. Bikeun ieu tanda-tanda kerajaan Pajajaran ieu tadi da itu ge masih kena keturunan Pajajaran. Nya keur zaman dirajaan ku Prabu Gesan Ulun nya sumping we opatan teh ka Sumedang Larang, Karaton Sumedang Larang. Dibejakeun kitu silsilahna tadi tanda-tanda kebesaran kerajaan Pajajaran. Nya ditampi. Nah, akhirna naon teh kusabab aya kecap kaula Gesan Ulun ku maula di dieu. Jadi katalah we Prabu Gesan Ulun gitu. Padahal anu ulun ku maula teh eta nu opat Kandagalan teh. Nu tadina babakti diri ka negeri sabaraga ka nagara teh di nagara Pajajaran. Kan kusabab Pajajaran geus mimiti kadese nya nu opat ieu diutus pikeun masrahkeun tanda-tanda kerajaan Pajajaran ka Sumedang. Kan ketika ayeuna mahkota Raja Binokasi jeung mahkota Prameswarina, sabuk emasna, kilat bahu, naon jeung sajabana aya di museum Sumedang. Begitu. Itu katanya kerajaan Pajajaran. Gitu. Cek dina buku ieu ge kuring ge gitu. Tapi eta ge anu nulis bukuna ge para ahli tangtuna. Cek di buku mah geus jelas nulisna para ahli. Versi akan. Tadi cek versi anu jelema nu kantos nganjang ka poe pageto cik kumaha. Iya. Kumaha ya. Sejarah Bang Barongan teh mah. Nyambung jeung Bang Barongan. Sok diakang teh. Ya, eta kitu belakangnya. Cik ya, kan ieu di daerah Sunda ya. Nya di Sunda. Penasaran kan aya urang seberang ya, urang Lampung. Aya di Lampung aya teu kerajaan anu model Sumedang Larang, Pajajaran gitu baheula sejarahna. Aya kerajaan sana di salah satu kerajaan anu di Lampung ge sampai hari ini can ketemu jejakna di mana terakhir sebauna. Nyata kerajaan Tulang Bawang disebutna. Tulang Bawang. Aya nu nyebatkeun si kerajaan tersebut teh di daerah anu ayeuna jadi daerah Sumatera Selatan di Palembang. Tapi aya nu nyebutkeun oge lain Sriwijaya. Lain, beda deui. Kerajaan Tulang Bawang aya, kerajaan Sriwijaya juga aya. Punya sampai ayeuna memang can jelas lah situsnya di mana. Terus referensi lagi kurang penulisnya. Kerajaan Tulang Bawang. Lain Sriwijaya mah gitu lah. Sama jadi lebih ke Lampung namanya itu Tulang Bawang. Ini kerajaan Tulang Kaleng. Tulang patah. Kami ya mah terlalu lunak. Wani sakit kuat, semua wani. Ya, cabut juga. Hashtag. Ini kan memang bahwa di pelajaran itu ternyata oleh SMP memang tidak tersentuh. Betul. Lah keterangan atau sejarah menerangkan tentang
kerajaan Sumedang Larang, wah paling aya teh tentang kerajaan global, Kutai Kartanegara, Pajajaran, gitu kan itu. Jadi itu secara detail aya naon wae di Sunda teh peristiwana kumaha. Gimana ya mah ku penasaran teh hayang apa teh nah tiba-tiba hayang aya yang Jaya Perkasa nya tadi pada memang di ngobrolan letik tadi teh ya. Ngomong-ngomong masalah silsila katurunan Timoreng nyambung oge gitu obrolan pamirsa gitu ya. Memang ulah ngobrolkeun yang Jaya Perkasa sembarangan kreatif mulut kan karita teh pas bisa nincak bulan mulut eta bisa kebenaran kita mata asa hayang penasaran hayang ngaguar deui gitu. Soalnya tapi teh tuluh deh. Emang wae jadi yang ngebahas tuluh wae. Bulan awal tuluh. Soalnya salira pas lamun nyusud karuhun kaluhur aya di Sumedangnya gitu. Tadi nanti gitu ngaya di masalah karuhun kan tadi nanti nah ujung-ujungnya bisa kalau seni gitu nggak tapi sementara di turunan di Kundiang gitu ya. Katanya pun telepon kawin, turunan karena seni. Terus di pun bapak sarua, begitu tuh memang untuk nanyakan gitu kan. Nanti kata pusat itu memang turunan tadi banyak tapi di Sumedang ya di Sumedang mah emang gudang seni gitu. Jadi heran namun ayah tak karek bisa ayah di net tertentunya kasih kuring gitu kan seni eta teh atau turunan di itu. Masuk itu daerah eta kieu ya sampailah tuh pembahasan yang Jaya Perkasa gitu anu pati laksana ge kalasan aya di daerah Sumedang Selatan nya di jalur Tanjung Raja eta aya penjelasan yang Jaya Perkasa daerah naon lah kira di Daya luhur. Gitu. Hari kita bicara jangan turunan Salisnya. Kumata cek nanti gatot percaya. Gantang kumaha? Kalau bak tobat mah kalau bak tobat. Jadi kalau kieu diperjiwa laras. Jadi hari nanti pergiwa mah kemarin kan ini di TV itu kan ada Raden San. Pisang geni nya. Lain. Jaya Sumpena. Jaya Sumpena. Tuh jadi bibitan. Gitu hari itu. Eta mah pergiwa mah. Jadi nyata tadi nama Panglima nya. Panglima opat Panglima Sakti anu eti Pajajaran kan ku sabab ditugaskeun kita ngalalana ka wetan ka daerah wetan ulun kumaula ka Sumedang diangkat jadi berarti Prabu Gesan ulun meureun batak diangkat berarti punya potensi gitu. Ada jadi kan loyalitas integritas sebenarnya gitu geus kauji mana kitu ge gitu. Sebab di hari hiji kerajaan mah ngangkat patih teh kan ke Samarang terus Sagawaya Samanea tuh Samanea tuh jadi ilmu kanuraga teh nya ilmu panu jampe pamake teh jelas kan tapi aya teh misalkan akan pernah maca atau kumaha biasana kan sok aya mun anu ciri-ciri turunan ieu sok aya kieu nah ciri-ciri ciri-ciri turunan tapi Prabu Jaya Perkasa yang Jaya Perkasa tapi Albah dinya mah kuring can pernah maca ya can tentugi kadinya tempe kadinya sabab nya meureun ari dina buku mah kan paparan ilmiahnya naon anu ditulis teh kudu dumasar kana fakta atau bukti empiris minimal aya bukti empiris atau bukti anu nyata gitu. Ente dumasar kana mitos, legenda atau cerita saja. Ya, jadi kita teh meureun teh jauh beda jeung kasus Habib. Intinya jeung kasus Habib. Jadi model kasus Habib kan aya ngaku-ngaku aya turun ternyata pas di tes DNA kan eta tes anu paling
luar biasa akurat gitu. Akurat. Yang itu pas tes DNA, loba nih kan ternyata Habib gugur, tidak secara DNA aja. Terus malah bisa dibantah, udah DNA mah gitu. Jadi loba anu dicoret. Padahal secara data empiris mah aya. Ternyata pas tes DNA kekaitan nyambung. Bisa wae kan orang misalkan penasaran bisa kan akan cara santai asa turunan Prabu Gesan Ulun misalkan. Nah, kan sebetulnya bener kan bisa wae gitu. Bisa jadi. Nah, gitu. Nah kan nya merenang nepi ka ayeuna ngeunaan ayeuna lamun misalnya tema tes DNA gitu nya. Tes DNA. Kan kudu aya pembanding berenang. Ayo misalnya tes DNA Mang Asep nya bener tuh ya keturunan ti Prabu Gesan Ulun. Ternyata DNA Power Ranger. Power Ranger. Keturunan Power Ranger. Coba aja BPH biru versi. Gitu. Ranger biru kemalau gitu soalnya. Atau hiji waktu bisa berubah sih. Dari dulu nanti. Itu berubah. Terutama bisa asup DP ya. Berubah jadi naon. Dari mulai berubah hari ini berubah grup rombongan. Oke, lanjut. Tapi udah menang banyak gitu ayeuna tuh terganti rombongan. Iya. Dipercaya. Nah, memang lamun ngebahas yang Jaya Perkosanya di sababaraha wewengkon di daerah Sumedang ayeuna masih kena aya anu boga keyakinan yen anjeun turunan ini. Saya teh turunan ti eyang tapi kan teu mampu nyebutkeun ngaran oge. Nya. Sanggup teu wantun nyebutkeun komo lamun berijing sagawaya atau teu amit heula atau teu aya ritual heula. Aya nu nepi ka kitu. Eta bakat kunaon nya meureun salah sahiji bentuk penghormatan anu kacida diagung-agungkeunana. Sana teh kalintang di pihormatna tokoh eta teh gitu. Nepi ka cara zaman baheula mah cara menghormati tokohnya seseorang teh nepi ka kituna gitu. Nepi ka teu wantun nyebut ngaran, teu wantun sembarangan atau lamun rek ngabahas ge kudu aya ritual heula naon. Nah, sementara kan ari keur kaperluan panalungtikan sajarah mah kan orang teu bisa nyokok kadinya gitu tetap kudu aya bukti-bukti naon nu bisa dikumpulkeun yang eta teh bisa ngabuktikan bahwa memang aya tokoh ieu teh gitu. Ya, jadi pada dasarnya ada memang hari Indonesia kan tadi nage negara kerajaan. Tiap daerah termasuk di Lampung kan aya kerajaan Tulang Bawang, Palembang, Sriwijaya. Itu nanti kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Kalimantan, Kutai Kartanagara. Jadi tiap daerah ini kan memang daerah-daerah saja. Bisa jadi ku ayana kitu, bisa wae itu pada dasarnya kabeh itu turunan raja. Sabenerna mah kitu. Bisa wae. Bisa wae turunan raja. Oh nya, kan raja naon? Raja Singa. Raja Panggau. Benar. Caget. Bisa wae kan, kamu ditalung tinggi gitu kieu mah. Jadi karena memang itu urang kan negara kerajaan gitu. Jadi lamun ngaku-ngaku mah bisa wae. Orang Indonesia mah enteng wae ngaku aing turunan raja. Ya buktinya kan Indonesia turunan kerajaan. Enteng kerajaan di mana. Tapi aneh udah segala pagi kudu aya bukti empirisna gitu tulis. Lamun teh bukti tulis itu tetap pasti. Iya. Hayang lebih tes DNA habis pasti mau bisa nyalahan tes DNA mah. Aya turunan dan karena kan memang sampai ke detik ayeuna tiap kerajaan aya komunitas keturunanana gitu. Iya, aya. Modang aya rutin Pajajaran dan aya terus di model Cirebonan aya tapi kayak masih. Jadi eta mah geus jelas geus terjaga gitu turunan. Tapi anu di luar eta bisa wae kemungkinan aya anu diakui gitu kan. Tapi memang geus leungit atau kumaha aya keluarga nu malahan atau kumaha bisa wae turunanana jadi rakyat biasa, tetap palire, cila-cila bisa wae kan. Iya. Sangat memungkinkan. Mana? Cik 1 juta kan yang pertanyaan itu apa? Yang kemungkinan rakyat Indonesia kemungkinan cuma turunan raja. Sangat mungkin karena pada dasarnya kan terlepas dari itu setuju atau tidak ya, ataupun
sudah jadi tradisi lah mungkin ya. Bahwasanya raja itu kan banyak sekali selir dan istrinya. Oh benar. Kan Dasarnya kan dari situ. Kenapa sangat mungkin kita itu ya mungkin kita yang berlima ini juga bisa jadi turunan salah satu raja di negara kita. Setuju sekali. Cuman kan memang betul tadi ya, ada pembuktian pendukung terkuat. Bahwasanya saya hanya keturunan dari Raja Anu. Model Habib gitu kan. Betul. Ternyata pasti iya dengan ayah silsilah Habib, rombongan Habib lah, Habib Anu mah disebut. Ternyata pas tes DNA padahal selama ini sudah diyakini udah banyak pengikutnya bahwa itu melihat Nabi gitu ya. Habib ternyata pas tes DNA gagal. Tapi Ini Habib. Mip mana ya? Mip Mang Aldo dia Mang Aldo si orang susul ku abdi. Nah, cicing. Orang susul hati itu kan susul abdi. Itu senang Power Ranger mah kada kamana atuh deui. Tak gitu. Ada Cep Aldo. Ada imprem ya ngaberesnya hiji. Oke gini Bang. Iya mah ya kawani. Jadi memang lamun dek ya kadinya mah sah-sah wae bahwa ya warga negara Indonesia gitunya tuh Indonesia keren gitu, tapi tetap hidup didukung ku data-data empirik, kudu dukung namun teh ya referensi anu memang meyakinkan ya tapi benar jurusan jadi kan benar turunan tapi syarat terseru seperti Empat masih Mip asup sih Mip. Nah, lajang di Kang tadi lebih kemana? Aya sabaraha wewengkon di utamana di Sumedang Larang di daerah Sumedang, Kabupaten Sumedang. Masih kene aya anu meyakini bahwa orang keturunan ti aya Jaya Perkasa. Malah nepi ka teu wani nyebut ngaran sambarangan waktu gitu nya teh kudu khusus bulan mulun gitu nya. Aya kudu jadi permasalahan dan memang sah-sah wae lebih teh ya teori mah sahamnya memang nya urang teh keturunan gitu nya malah lain patih malah keturunan ti raja. Jadi keturunan iya kade keturunan raja kami ya oke. Ada gaya kan dia keturunan raja gitu. Oh iya teh. Waalaikumsalam. Tuh gini. Bagian cicing kawan naon itu naon aja naon menang pedawa ya turunan Siliwangi itu nama Jungkio pantasnya apa si taman turunan Bohai nah bet nepi ka kitu nya meureun eta salah sahiji cara mere penghormatan ka tokoh anu dimaksud gitu ya. Bakat ku gede jasa bakat ku naon gitu. Sedangkan ari di urang mah memang teu bisa nembongkeun bukti empiris atau bukti pendukung tadi. Da masih kene dumasar karena dongeng turun temurun. Hiji eta nu kaduana cenah deui wae. Loba data-data ngeunaan karuhun-karuhun urang anu aya hubunganna jeung kerajaan-kerajaan nu aya di urang khususnya di tanah Sunda. Eta loba anu dibawa ka Walanda. Itu duka Belanda lah gitu nya. Eta duka naon maksudna gitu nya nepi ka dibawa ka ditu. Sabab nepi ka ayeuna loba keneh naon disebutna teh disebutna teh nya bukti-bukti tertulis gitu nya buku kitab-kitab anu encan kaguar. Da disimpenna di ditu di negara Walanda. Aya anu dikoleksi ku pribadi, aya oge anu geus dikoleksi ku museum di Universitas Leiden nya di Walanda teh. Namun teu salah mah nepi ka 600-an. Wah, ya gini. Plus. 600 plus. Gitu. Ada dumasar data anu panganyarna aya kene anu can kabuka gitu. Can kaguar nah atuh cenah urang bisa ayeuna bisa meyakini aya kerajaan
baheula di urang teh sementara data-datana kan jangan dibawa ka ditu kan aya metode nu lain yang ngabuktikeun yen aya sejarah anu geus liwat intinya yang meureun di antarana ku sumber-sumber sejarah anu tadi sumber-sumber anu tulisan-tulisan sumber-sumber anu geus pernah ditulis ku buyut-buyut urang zaman baheula atawa tina dasar tinu dongeng-dongeng anu dilakukan turun-temurun memang eta lemah secara pembuktian ari dongeng mah dengeran ge lisannya budaya dongeng budaya lisan urban sakala ngan memang kan aya metode nu sejen deui nya ngaliwatan tulisan-tulisan anu memang can bisa dikomparasi atau can aya perbandinganana jeung data tulisan anu serupa atau anu sejaman gitu ta. Nah bener eta teh tulisan eta teh lain ngaran gitu nya. Eta can aya komparasina. Kan saheulaan dumasar kana silsilah anu aya nya eta dipaluruh teh si horeng dengan nyambungna nya kitu. Di zaman kerajaan Salakanagara tuluy anu dirajaan ku Dewa Warman tuluy adi Dewa Warman hiji kali banyak nitieun teh Dewa Warman eta lah 1 2 3 4 5 genep 7 8 Dewa Warman 8 misalnya nepi ka ragrag ka Purnawarman ku Purnawarman diganti ngaran karajaanna lain Salakanagara tapi jadi Tarumanagara nu tadina di Pandeglang digeser ka sisi Citarum daerah Bekasi gitu nya Tarumanagara gitu. Terus Tarumanagara ku Purnawarman kayak Cakrawarman terus nepi ka aya Linggawarman aya naon Warman nepi ka Darmawan diturun aya hiji raja Tarumanagara ngaranna Prabu Tarusbawa. Nah ku Prabu Tarusbawa diganti deui ngaran kerajaanna ku Tarumanagara jadi kerajaan Sunda. Gitu. Nah, di zaman Tarusbawa aya Wereti Kandayun aya naon nanti pecah jadi aya kerajaan Sunda kerajaan Galuh. Gitu. Jadi bisa padahal masih kena saturunan gitu. Nah, kayak di zaman naon deui kayak ngahiji deui kerajaan Sunda Galuh teh. Nah, hiji deui jadi kerajaan Sunda. Kadang jadi kerajaan Galuh, raja ieu dihijikeun deui. Misah deui. Kitu jeung kitu we gitu. Ini namun kitu mah wajar sejarah baheulana oge. Model di Indonesia nya persatuan kadang beralus-alus, pecah-pecah dan mulai sejarah teh tiluhur lagi gitu. Jadi kerajaan teh silih jajah kadang-kadang, aya memperlebar kekuasaan, ajeun teuing kerajaan dulu atau kerajaan pembaturan dikuasai. Nah, ayeuna kaayaan Indonesia juga kita meureun tiluhur karena mah sifat dasar jalma meureun ku kaayaan pusarakah teh luas itunya heueuh. Aya boga kerajaan di Slegak kitu hayang ngajajah deui termasuknya eta kerajaan eta kan ku diserang di dieu kan. Ku Demak, ku naon kan. Mungkin wae Demak eta hayang menguasai itu di samping hayang menguasai wilayah mungkin wae hayang memperluas pengaruh Islam kan. Jadi lebih ke syiar bisa wae. Tinggal jeung itu jadi tunggal narasumbernya bios ya mah pendengar ada ngukeun 14 terang tuh nepi ka kerajaan Sunda Galuh eta terus di zaman Raja Prabu Linggabuana Lingga Hermawan ada ya ada Lingga Hermawan mah di Cinangka Harja Cinangka Warman di zaman Prabu Linggabuana nya Gaduh Putra 2 nanti dia Pitaloka sareng eta Raden Wastukancana. Oh, Wastukancana teh eta aya jalan Wastukancana nya. Nah, Wiranta ge aya jalan. Eta mah teu apal sejarah. Wiranta di gono. Ya di zaman Prabu Linggabuana eta terjadi tragedi Perang Bubat ya. Oh, Bubat. Jadi buah batu. Otaknya jadi buah batu teh mulanya. Kena singkatan eta Bubat buah batu pada malam. Dasar penyawa sejarah si para macan. Tapi memang dina eta ge masih kena kontroversi gitu.
peristiwa perang boba teh nah nya beneran aya atau ukur karangan Walanda Dongeng teh. nu hayang mecah belah Jawa jeung Sunda gitu. Nah begitu di zaman kerajaan kene ge atuh kerajaan-kerajaan di Jawa teh asal muasalna ti Sunda ge. Itu di kerajaan Galuh di Sunda teh. Tapi meureun tapi wallahu alamnya eta ge can bisa dibuktikan deh nah peristiwa itu teh karangan atau memang sanyana kejadian gitu. Ngan ieu mah urang maparkeun anu geus kabaca lah heulanya nu aya bacaan tulisan. Di zaman eta Prabu Linggabuana gugur karena sabab datangna ka Majapahit teh niatna makan rek ngawinkeun anak. Bari jeung sanajan samemehna ge kungsi dikandeg heula ku penasehat raja nu disebut Ki Lengser. Lengser. Kade cenah. Ka Prabu Linggabuana teh Bagian tahu. oh anu penting mah aya kontribusi. Setelah ada senang-senang. Kumaha dikandeg heula ku Ki Lengser sebagai penasehat raja. Kade adat budaya Sunda lamun dina pernikahan teh lalaki nu datang ka awewe. Sedangkan orang pihak awewe kan pihak pitaloka. Yakeun bae lah cenah. Jasa ayeuna mah meureun kitu pi basa ayeuna nya. Bae lah jeung Kuat turun. Orang kawin oh gitu. Dia pitaloka teh. Itu bogoh meureun awewe ge da Batu turun ke sik naik. Batu turun ke sik naik turun teh. Apa? Geus aya mengadangkeun. Ai batu turun ke sik naik mah nya tinggal meuli semen gitu nya. Kewenangan itu. Si baru. Nah, nepi ka ditu ka daerah Trawulan da dijanjikeun teh sok cenah bumen-bumen we heula di Tegal Bubat. Engkek Maharaja Prabu Hayam Wuruk anu bakal nyambut langsung. Geus ditungguan geus 3 poe, 4 poe, 5 poe eueuh datang kadon datang utusan ti Mahapatih Gajah Mada gitu anu menyatakan yen eta putri Diah Pitaloka teh datang ka dieu lain sebagai calon pengantinnya kade Kader sebagai naon? jadi kado jadi kado Seperti kader ti lain Oh, jadi barang upeti jadi kader kakak. kader teh bareng. Jadi ke dia pitaloka. Oh, dia Oh, gue nu nyari tekan eta. gitu si oneng nah kade seneleh jadi padahal di perjanjian sama mah Sila. Mahapatih Ila Mada. Nah jadi hari dumasarkan perjanjian matak dayak indit tigaluh ka Majapahit ya kan geus aya perjanjian jeung raja rek dikawin rek dijieun prameswari hari geus tempo-tempo geus datang ka ditu nah jadi robah nah, akhirnya kan dianggapnya pengkhianat jadi barang upeti nya tanda kerajaan Sunda Taluk heula Tidak ridho saya Prabu Linggabuana tibatan aing Taluk tibatan aing Itu wae. Taluk ka Raja Busuk itunya nyerah ke Raja Cidra Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Sir, talent gitu. Sama narasumber itu gampang kadistek. Sir, talent tiga ya. Sendong. Jadi lebih ada Belapati. Perang banyak tuntunan Perang. Dari ge akhirnya disebut perang Bubat. sejarah atau pasukan Sunda. pas Apa ini kakak itu niatnya lain perang. jadi tahu itu mana mau tangga ya tunggu Mau tangga. Bawa senjata. Buaya. Raja perang. Lawan tomak. Sedangkan itu ayat 3.000 pasukan Bayangkara. Iya pasukan Kara. Dewan Inggris mau drone Dengan ayat 300. Boya dong. Videografer nanti khusus. Si Dona. Tapi itu gini ya aku ningali pasukan lokal. tidak gentar ya kan dari Sunda mau menurut Kajian gugur di Medan Tempur, Ewe, perlaya di Medan dan lain. Nepika Putri Diah Pitaloka lagi nolasan pati. Tibatan jadi bebas Taluk Raja Cidra. Mawon. arah kiri Uih deh kayak yang Jaya Perkasa. Ngomong masalah eta, masalah mawon
jeung Sarjabina. Cik ada yang Jaya Perkasa ya paribasana lah lamun uninga ya punya lahirna tahun sabaraha, wafatna tahun sabaraha atau nanti kan di kamu zaman baheula mah sok aya istilah sepupu maotna. Di lemah aya naon dicuci kumaha Cik. Ari pamanggih kuring mah can pernah aya laporannya Badan Pusat Statistik. Tibisduk lagi teu aya keteranganna. Kabayang jaman bae disuk. Warukan di Palu ku kuringnya disduk ya saya leluhurna gitu ku buyut. Jadi can aya disduk zaman harita jadi can aya kacatetkeun. Lahirna tanggal sabaraha, lahir tanggal sabaraha, tahun sabaraha. Di mana gitu ya, di bidan mana kan di Uripan Gunawan. Yang kuku mah lahir di daerah Pajajaran, kemudian wafatna di daerah Sumedang Larang. Karena kan aya bejana cenah film. Iya gitu. Jadi Film teh leungit. Mokswa ngomong cek paribasa di ajaran Hindu mah. Mokswa teh jadi menyatukan raga dengan alam. Tatapa lah muncul bahasa ayeuna bahasa orang tatapa di leuweung nepi ka eueuh nu nyahokeun Jadi kumaha mules kok. Nya balik deui nya lagi ngeunaan data iraha ngantunkeunana gitu iraha lahirna data aya nu apa jeung emang can aya datana can kapaluruh meureun nya ku para ahli sejarah urang oge. Jadi nepi ka ayeuna can jelas ya meninggalna iraha tahun sabaraha. Jadi paling ngan samet nepi ka datang ka kerajaan Sumedang Larang babakti di Sumedang. Sasesana teh eta masih kena dumasar kanu naon kitab atawa buku anu pernah disusun ku Pangeran Wangsakerta gitu. Dina buku judulna Raja-Raja I Bumi Nusantara. Gitu. Eta nya disebutkeun Yen Prabu Gesan Ulun nampi opat Kandagalan teh utusan khusus Presiden Pajajaran. Anu pamungkasnya eta Prabu Surya Kencana. Opat Kandagalan teh tadi. Gitu. Sawae opat. Jaya Perkasa Nangganan pengadilan podcast lain. Nopat tadi teh Nopat tadi teh yang Jaya Perkasa Areun. Aya menyebutkan perkasa tapi datang di meeting. Asa naon atuh? Ya bener gitu. Kan aya perkasa. Iya. Ini dua anak. Prakoso aya tuh. Di Jawa eta aya di Sunda ya. Depan batang hari ukur. Apa? Jaya Perkasa Nangganan, kondang hapa terong peot. Nangganan, tarong peot, Kondang hapa. Kendang apa ya? Kondang Oh, sih kendang apa? Kendang hapa. Lu tadi nu kabur. Kabur. Eta mah hampal Nah gitu. Jadi ya memang iya paparan sejarah ngeunaan opat Kandagalan teh ieu nya meureun simkuring ge sa kanyaho kuring we anu kuring si maca gitu dibaca oh iya ya. Teh sabaraha buku. Panjang keneh jiga natenya? Atuh panjang keneh. Jadi gitu para warga sadayana ya sejarah singkat Di racing yang Prabu Jaya Perkasa Pati Kerajaan Sumedang Larang yang Patina Prabu Gesan Ulun. Jadi dak itu teh akan uih deui kana judul Kongresnya Bangkong teu beres-beres. Jadi lamun teu ngabuntut Bangkong lain kongres. Pen sempat dia kayak urang lajen di dino bahasan anu sanes anu sambil tepung. Nah gitu. Nya bener tepung pisan. Tapi ke urang mah da ieu mah cenah dinu episode ieu mah rada serius sih radanya. Ya urang teh mah monoton lah ieu teh. Kan narasumber aja di monoton. Begitu nanggap sih nanggap. Dihirap ya. Keun biasa. Jadi hatur nuhun tong ngilap ke subscribe, like, saran komenna channel Dua OMN dina acara kongres. Punten bilih aya sawu nu teu ukur aya bobo tapanan cara tapakan. Punten nu kasuhun. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iki. Si